penta ku anjeun naon dipake ka hayang bakal diijabah. Andai kata anjeun nyekel dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjeun jadi. Andai kata anjeun leuleuh bulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi sok otlub matatlub. Lain eta abdi lain eta teu hayang abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti. Nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti taqarrub tafakur mujahadah abdi teh embung neuleuh dunia indah embung neuleuh gunung emas embung neuleuh dirham hayang teh neuleuh teh ka Gusti bae karidhoan Gusti. Atuh ayeuna hayang naon abdi manu di pikiran teh lain diri abdi manu di pikiran teh lain sasaha tapi umat sabada abdi teu aya. Lamun Gusti Rasul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring ge sarua kos Kangjeng Nabi muridi sanggeusna maot Kangjeng selalu inget ka umat sanggeusna maot kaula selalu inget ka murid kaula pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalamatkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwaris saniyah wajtabahum li irsyadil khalqi anil wasawisi syaitaniyah waj'alahum abwaban liman yuridul uluja li hadratih wa khassahum bil ma'arif wal asrar min baini khaliqatih wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqaulihi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khatim Al-Mustafa ibni Abdillah ibni Abdil Muttalib ibni Hashim Ainir rahmati rabbaniyati siratilahil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم taraktukum alal mahajjati wat tariqatil bayda. Al-hadis. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sandareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisanageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid bil khusus ka kersana Kiai Haji Turmudi
oge ka para kiai-kiai nu sanesna nu kusim kuring dimulyakeun, mudah-mudahan sami-sami dimulyakeun ku Gusti Allah. Para habaib, alhamdulillah di tengah-tengah orang aya Habib Umar Tohar Semarang, hadir di tengah-tengah orang aya Habib Cocoan, berikut Habib Lutfi lelembutan, alhamdulillah nyana hiber alam hadir lantaran tadi penting merasa kurang sehat, periksa dokter. Mudah-mudahan orang dakeun sing enggal damang, sing dibere kekuatan ku Gusti Allah, jang pun tayangeun urang sarerea. Oge ka para aparatur pemerintah, alhamdulillah aya Bapak Gubernur, Bapak Bupati, kemudian pertahananna alhamdulillah Dandim, Kapolres aya kabeh ngan amanat nyana dek ngaji bae cenah ka dieu. Bupati ge cenah lah kula mendek ngaji bae moal ngomong. Oh masalah. Geus amanat jadi nyana dek khusu ngaji. Entak tadi nyana rimbasa ceurik inget bebenena nu putus teh ya. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Urang dina tahun ieu kumpul sakumaha biasa dina raraga haul Sultan Aulia anu ka-59. Cikeneh mah tahun kamari urang haul sakumaha paweha tadi nyarita urang geus datang deui, padahal anu geus eueuh loba nu tahun kamari milu, tahun ieu henteu loba. Urang ge nu tahun ieu milu haol, tahun isuk henteu asana ambalaya. Nu dihareup ti heula cenah. Ayeuna duit tukang mah geus tarempo kabeh tah mah. Leuwih ti heula tah mah. Nu jelas bate jaho ta umur urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selama 59 tahun di dieu kupun Rama didirikan amanat ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail, oge ti guruna Kiai Dahlan bin Arjai. Tuluy sabada pun sepuh teh aya diwasiatkeun ka sim kuring, ulah majar bahwa sim kuring teh ahli thariqah eueuh, sakadar katitipan haul jeung katitipan amanat nu sejenna. Ternyata lamun urang jaritakeun thariqah isin ku hesekna ieu mangan sakadar nyarita bahwa di dunia aya thariqah, di Indonesia ambalayah thariqah. Salah sahijina nu datang ka Banten dibawa ku Syekh Abdul Karim ialah thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Jika pun Bapak Abah Haji Dimyati bin Abah Haji Romli menang ti guruna Kiai Arsyad, Kiai Arsyad menang ti Ki Dahlan bin Arja, kemudian menang ti Ki Husein Carita, terus Ki Husein menang ti Kiai Agung Asnawi Caringin, Kiai Asnawi menang ti Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Karim menang ti Kiai Ahmad Khatib Syambas, Ahmad Khatib Syambas menang ki Syamsuddin, Syamsuddin kaing ti Syekh Muhammad Murad, Syekh Muhammad Murad menang ti Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah menang ti Syekh Utsman, Syekh Utsman menang ti Syekh Abdul Rahim, Syekh Abdul Rahim menang ti Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Bakar menang ti Syekh Yahya, Syekh Yahya menang ti Syekh Hisamuddin, Syekh Hisamuddin menang ti Syekh Waliuddin, Syekh Waliuddin menang ti Syekh Nuruddin, Syekh Nuruddin menang ti Syekh Syarifuddin, Syekh Syarifuddin menang ti Syekh Syamsuddin, Syekh Syamsuddin menang ti Syekh Muhammad Hatta, Syekh Muhammad Hatta menang Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz menang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani quddasallahu sirrah,
Abdul Qadir menang ti Abu Said Al-Mahzum Al-Mubarak. Abu Said menang ti guruna Syekh kitu Abdul Faraj At-Turtusi. Abdul Faraj At-Turtusi menang ti Syekh Abdul Wahid Tamimi. Abdul Wahid Tamimi menang ti Abu Bakar Shibli. Abu Bakar Shibli menang ti Abdul Qasim Junaidil Baghdadi. Abdul Qasim Junaidil Baghdadi menang ti Syekh Sri Sikti. Syekh Sri Sikti menang ti Syekh Marufil Kurhi. Syekh Marufil Kurhi menang ti Abu Hasan Ali Ridho. Syekh Abu Hasan Ali Ridho menang ti Syekh Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim menang ti Syekh Muhammad Bakir. Syekh Muhammad Bakir menang ti Syekh Muhammad Ja'far Siddiq. Syekh Muhammad Ja'far Siddiq menang ti Syekh Imam Zainuddin. Imam Zainuddin menang ti Syekh Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul menang ti malaikat Jibril. Malaikat Jibril menang ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Etalah silsilah mu'tabarah Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah anu jlig ka Banten dibawa ku Ki Abdul Karim, dikembangkeun alhamdulillah Tangerang, Bogor, Serang, Pandeglang, Rengkas Betung, terus Kalabuah. Alhamdulillah berkembang terus. Per detik ieu basi keneh aya nu nyarekelan walaupun lamun ditaliti geus teu pati sesuai. Di antara kesesuaian ahli thariqah nu ayeuna, ahli thariqah nu ayeuna teh sok ngadahar duit ti pamarentah. Ketika ahli thariqah ngadahar duit ti pamarentah batal, norekatna batal. Nu mantak babupati mah teu mere duit ka kula. Nyaho teuing kulana teu daekeun nyaho pelitnya na. Nu jelas lain. Diterima mah diterima ngan dibikeun ka kotok. Ke kotokna dipencit di dahar ku kula. Atuh kene-kene ketel. Nah iyalah di antara anti ahli thariqah ialah menta. Pang anti-antina lamun aya ahli thariqah menta batal norekatna. Di antara anti ahli thariqah adalah ngaharepkeun pamere ti batur toma ngaranna batal norekatna. Di antara batalna norekat di mana-mana ngahutang. Cenah ieu mah lain ngahutang ngridit. Wah atuh apa maning iku mah wede. Mengkonon sirama. Iku mah lebih parah ge. Ya Karim. Nah, deuleu kurang ahli thariqah ti mimiti Lebuan. Serang. Datang ka dieu mana? Aya ahli thariqah mobilna menang ngridit goblok. Nah, iyalah aya 10 anti ahli thariqah teu kudu dibacakeun kabeh leuwih parah ka ditu mah eta beta sakitu masyaallah Karim. Ngamandak isin lamun jaritakeun tarekat ngan kulantaran ieu mah ala kadar kawasiatan atuh diteruskeun we. Emang cenah kieu tilok ngahutang osok. Aju kumaha teh batal. Ngan kula mah mayarna 2 kali lipat. Nyana bungaheun kan. Nah, ai Bang Habib Rozak mah kan ngridit bloon kan. Masa norekat ngerodit. Di mana awalna berangkat tarekat nu sabenerna? Nu sabenerna mah kieu. Ketika manusia ningali matana, wah pemandangan Masya Allah luar biasa. Ningali nu gelis-gelis ya Karim. Ya Allah ya Rabb. Ketika orang ka parahyangan ningali mojang parahyangan, Masya Allah. Ketika orang ka Mesir, ya Karim, nu jore di Mesir mah. Ketika orang ka Yordan, ka Maria, ka Uzbekistan, ya Karim. Ningali awewe teh nu jore barang balik deui ka Indonesia ka Cikupa, Masya Allah. Okos lain le jelema. Iyalah dadaleuan eta teh apakah aku kudu dikitukeun bae. Ketika beralih kana dedengean, ngadenge dangdut, ngadenge pop mie, ngadenge jasmine.
dan lain-lain sebagainya. Ieu ceuling ngadenge suara-suara musik anu ngeunaheun langsung menyentuh hati. Masya Allah karim. Apakah kudu diantep ya dedengean model kitu? Ketika aambean anu nyengat, urang meuli minyak tising kofur buatan Feris, ambean ke orang, wih tajamlah luar biasa. Urang liwat set, kosmait anyar, luar biasa. Dah, tidak kadaharan. Timiti nulada nutiis nu amis nu hasem dan lain sebagainya. Ieu rarasaan nikmat ngeunah, perasaan lezat. Beralih kana pakaian, beralih kana kendaraan, beralih kana bangunan. Apakah kudu kitu hirup nu sabenerna? Setelah diteliti horeganan tina kahirupan Kangjeng, nu Kangjeng teh uswatul hasanah anu memberikan khusus ka Hudzaifah, memberikan khusus ka Sidina Abu Bakar Siddiq, memberikan khusus ka Sidina Ali, memberikan khusus ka Khulafaur Rasyidin jeung beberapa sahabat-sahabat anu lain anu sangat sederhana, cukup baju ngan hiji atawa dua, cukup mun ngadahar korma hiji kuduaan, cukup mun sare ulah make anggel, geus bae make leungeun bae kos kieu. Atawa lamun endek make anggel dibuatna tina kayu bae. Malah di Baduy mah pan anu dianggelan teh lain hulu. Ieu kapan nyana mata suku. Dia mah ku tarolol cenah aya hulu nu teu digawe, dianggelan aya suku nu capek teh dianggelan. Kitulah urang Baduy. Emang bener eta di dieu aya badul teh. Nu make jas hideung eta Baduy. Mananya? Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, tina titinggalian dedengean aambean rasa jeung perasaan-perasaan kenikmatan-kenikmatan iyalah anu kudu diopenan, iyalah anu kudu diropea. Ternyata horeganan eta mangan sakadar zahir, lamun hirup nutur-nutur zahir bae, kaayaan mata terus dituturkeun, kaindahan ceuli dedengean dituturkeun, kahayang irung sungut jeung sajabana dituturkeun, silaka urang bakal walaupun urang maca dua kalimat syahadat, maca la ilaha illallah kalimatun thayyibah saheulaanan lantaran urang teu pernah ngekang nafsu, bakal aya itung-itunganan engke jaga di akhirat. Maka ibadah ngan sakadar zahir doang, ieu mangan sakadar fikih. Cok reberesan make fikih, mimiti make sapinah datang ka Fathul Muin, Fathul Wahab, Tuhfah Ikna. Iruk dengan sakikituna be urusanana teh urusan zahir be. Lantaran tamangan sakadar Islam. Islam mah ilmuna ilmu fikih. Sasaranana ngan sakadar jasad, tujuanana adalah sasaranana jasad, tujuanana ngan sakadar syariat. Jelema nu ngalaksanakeunana ngan sakadar disebut abid, pagaweanana ibadah. Eta teh ngan sakadar zahir we, jelema kuari ibadah ngan zahir hungkul, ditingali ku urang beuh tarang namanya hararideung ieu deui. Wahara jasa. Calanana leuwih panjang tibatan samping. Bagus-bagus. Wah, wahara. Lamun sujud angel mun loba jelema tapi. Lamun sorangan hampir teu sujud. Lamun loba jelema masyaallah duhana bae duha 24 rakaat. Eta lamun loba jelema mun loba jelema teh duha. Nah, ilah zahir bakos kitu bae. Nah, lamun urang nutur-nutur zahir bae kos kitu bae hirup teh eueuh nanaonan sakadar cangkang. Di akhirat engke bakalna moal bisa nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Sebab ngan sakadar ngurusan zahir doang. Patalina ngan jasad, naik kuari kana iman. Iman di dieu urusanana adalah qalbu. Ilmuna disebutna ilmu tasawuf, sasaranana adalah qalbu. Sasaranana adalah qalbu. Pagaweanana adalah disebut ubudah.
gelarna ngaranna Zahid. Mulai kuari ngurusan hate awak dibarengan ku syariat fikih, kolbu dibarengan ku tasawuf. Mulai hirup berbarengan berdampingan bakal indah kira. Lamun hirup gan sakadar zohir doang urang kababawa. Tahun baru kumaha kahayang urang puncak alhamdulillah. Bupati biasana ka puncak kuari aya di dieu. Zikirnya na. Gubernur zikir. Wallahu alam ke sore marencana ka mana wallahu alam. Urusannya na geus mah. Penting kuari aya di dieu. Nah, iya urang lamun urusan zahir bae capek. Tapi ketika jeung batin indah. Kula sok inget ka dongeng. Aya hiji jelema ngurusan tangkal korma, kebon korma jeung kebon anggur di Mesir. Diurus kunya. Nu bogana teu pernah ningali ka kebon. Satu ketika nu bogana ningali ka kebon, kaget. Lain kaget ningali korba baragus, lain kaget ningali anggur baragus, kaget ningali nu ngurusanana pamajikana. Masya Allah. Cak nu boga kebon imal lain lalaganya. Ieu mah turun ti kayangan kayana. Akhirna tuh karena ge lalaki sugih kan bisa bae. Salakina digerokeun. Sini. Maneh balanjanya ka toko ye balanjana loba jasa disuris ku nya nah ye balanja ka toko tah duit dah brak pamajikanna teu meunang milu ti tah ngajagaan kebon atuh ngaranna ge bujang berangkat bae cenah memangkaningkan naik onta pamajikanana di deukeutan ku nya neng salaki eueuh ieu kan kebon anu kakak nukula Masya Allah neng lah geus pokona mah gaji ulah dicaritakeun deh bakal ditaikeun sementara diguprakan duit bener tah ieu mah cekel bejang nih ribuan real dirham maksudna naon tutup pintu-pintu kabeh ulah aya nu neuli tutup saya geus ditutup di deukeutan ditoel cek si neng keheula gitu aya kene anu muka periksa deui ku bos bos atuh mangga geus make calana jero bos geus siap bae gegeuraan bae lawang mana ieu muka ieu ya Allah balik deui ka dinya neng geus tertutup kabeh hiji deui cek masih muka kene wah bos neangan ka unggal juru ka mana geus tertutup kabeh cekel si nengna tendeun di pos langsung ditangkarakeun cek si neng aya kene hiji anu encan nutup naon ieu pintu hati teh daek nutup ieu mah anu terus bae komunikasi jeung Sang Khaliq anu nyana aya teu pernah eueuh nu nyana ningali teu pernah buta anu nyana ngadengen teu pernah torek anu nyana uninga teu pernah bodoh. Ialah pintu hati ieu teu pernah nutup hati abdi mah kadeuleu bae Sang Khaliq teh andai kata Tuhan bade ngazinahan abdi nyangakeun sadaya-daya ngan pintu hati abdi teu pernah nutup muka terus asa babarengan jeung Sang Maha Pencipta sakitu bae abdi mah langsung eta boboga anu kekenceng turun amper turun tatadina 12 volt langsung Masya Allah jakna ternyata horenganan jelema anu dianggap susah jelema anu dianggap hina jelema anu dianggap teu berdaya horeng ngabogaan iman anu luar biasa aing anu dianggap gagah nu dianggap sugih nu dianggap boga tapi ternyata horeng tertutup mata hate Gusti Allah tobat cek eta bos langsung nyana bebeja neng iya bapak rek tobat kumaha tobat bababari cak ieu kumaha bukakeun mata hate justru ieu teh daek muka-muka coba cak nyana ngagebruskeun maneh ka sumur si neng bisa aja eta si neng
engke ge lamun ngagebruskeun maneh ka sumur tah engke kadeuleu bakal kadeuleu ke kabeh ge Gusti Allah ge langsung kadeuleu parengaran eta mah tuh nya eta sok geura ge urang datangan cek si Eneng teh ka kiai-kiai anu imanna tebel anu imanna bener-bener kuat anu mata hatena terbuka nah etalah urang teh kuari ieu nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz seorang kutubul aulia anu tadi dicaritakeun manakibna ku Kiai Turmudi rada aya kakurangan teh geus kula nambahan bukuna panjang satungtung deuleu wabeh anu milu haul anu apal kangarana anu pernah nganasab ka anjeunna ditulis bae wabeh ditulis sebagai muridna ku Tuan Syekh tulis kabeh malaikat protes dina Bahjatul Asri caritakeun cek malaikat hei ulama yang tulis-tulis bae ai kitu mah nu masantren nu kitu mah nu ngaji nu kitu mah nu salat ari nu kitu mah anu ibadah gawe tulis sebagai murid apal ieu nu jara rauh anu henteu salat maghrib isya henteu aya subuh jam 8 namanya nu kos kitu murid Tuan Syekh protes malaikat hapus cek malaikat Gusti teu ridho kula mah sebab lamun dianggap murid Tuan Syekh ka sorga kabeh apa dia teh salatnya salat ge uca aco nya salat inget ka karunggoni nya salat inget ka si eta nu mana si itu teh anu nyenghel teh kata bagus diprotes ku malaikat langsung ka Gusti Allah cek Gusti Allah tanyakeun bae ka Tuan Syekh coba siap henteu diprotes begitu diprotes ka Tuan Syekh ku malaikat teu ridho lamun ieu kabeh dianggap murid kabeh cek Tuan Syekh Abdul Qadir ngomong ka sia yai malaikat sia protes-protes ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah lamun aing dianggap jadi kutubul aulia nu kumaha bae kabeh dianggap murid aing ya nu jorek teh anu jorek perlu disapaatan tulis di bukuna nyana jorek aing bagus nyana jorek murid aing dianggap wali bagus geus nu jarorek kalimpunan kudu bagus edit si malaikat ka ditu masyaallah cek malaikat teh bisa digagugugat walara tah tah bantak ente geus teu kudu saralat asal hadir jadi murid geus ge cenah kieu teh teu kudu diomongkeun ya kami memang geus tilok ieu nah ilah keistimewaan kutubul aulia malah diantara anak karomah Tuan Syekh teh pan hebat jasa aya jelema boga anak awewe hiji-hijina begitu hiji-hijina ke laut maot laporan indungna ka Tuan Syekh naon kula boga anak hiji-hijina maot atuh geus maot mah geus lain kitu hayang hirup deui bae teh atuh laraonan cek Tuan Syekh teh atuh geus maot teh henteu kula mah hayang hirup deui bae ngan hiji-hijina langsung ngadoa bihaki jadid dan lain-lain sebagainya Gusti panghirupkeun deui eta karunya awewe ngan boga anak hiji-hijina gas cek Tuan Syekh teh ka induna balik ka dieu saya ge di imah guguran bae nyana bunga sebab Tuan Syekh mah pan tilok kabohong cara Habib Rozak lompat pasti cenah ieu nah barang datang ka imah di deuleuan di kamar eueuh balik deui nya ka Tuan Syekh Tuan pan biasana Tuan tilok bohong ku ieu eueuh mah kadoa deui ka Gusti Allah ya Rabb bihaqi jadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dulubi kamahril maut ya Allah tetapi lamun ku Gusti dihampura anggap kula hampura pang hadirkeun deui ya Rabb langsung balik aya ge imah bunga teh awewe datang ka imah eueuh deui bae aduh sakira ieu bacaan orang kieu Tuan Syekh kok ieu mah jadi magol kieu asana ngada duit gubernur kajen ngomong lagi teu beres ya langsung berangkat di ke Tuan Syekh encan aya encan 3 kali begitu 3 kali ngototnya na gas balik lamun kuari awas ancam kukula Gusti Allah baik eta keur carita ngomong papada nu bodoh ku gede-gedena ka kutuban Tuan Syekh
akhirnya langsung datang ka imah, ayah langsung sujud tuan saya sangat sujud cerik teu ngomong cek Gusti Allah, hai Abdul Qadir kunaon maneh teu laporan geus aya. Gusti ngisin kula ngisin mainnya kutub angel diijabahna tah lamun doa amin mah bener. Sahabi berojak geus tah mah sabulan ge teu diijabah masalah no problem. Ai kula mapan kutub jekeun. Masa angel sih? Cak Gusti Allah teh hampura. Gusti Allah minta hampura. Urang tau jaritakeun Tuhan Sefuara. Abdul Qadir jang nutupan kariweuh anjeun, jang nutupan kasedihan anjeun, jang nutupan kehancuran hati anjeun. Geus ayeuna mah hampura yeuh dibejakeun. Pertama maneh menta lantaran beak di laut di daharan ku laut awakna kula karak putus malaikat Jibril segera kumpulkeun. Doa nu pertama Jibril titah ngumpulkeun. Doa nu kadua kakarak ge dihijikeun di jalan. Awewe nu mindungna datang ka imah nyana di jalan kene. Doa nu katilu kakarak aya di imah. Atuh sakitu mah sedang we cek Gusti Allah atuh. Teu bisa. Gusti mah maha kholik, abdi mah maha makhluk. Gusti mah teu kudu ngutus Jibril, deuk aya bae atuh. Deuk mana kekawasaan Gusti mah jam kudu make Jibril segala rupa. Behey. Parah ieu cek Gusti Allah. Geus. Nu geus mah geus bae. Nu geus bae ngan ka ditu moal deui. Ambo. Kuari mah kieu. Utlub matatlub. Penta ku anjeun naon dipake ka hayang bakal diijabah. Andai kata anjeun nyekal dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjeun jadi. Andai kata anjeun nyekal batu-batu bakal jadi emas jadi. Andai kata anjeun leuleuh bulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi. Sok utlub matatlub. Lain eta abdi lain eta. Teu hayang abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti. Nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti taqarrub, tafakur, mujahadah. Abdi teh embung neuleuh dunia indah, embung neuleuh gunung emas, embung neuleuh dirham, hayang teh neuleuh teh ka Gusti bae karidhoan Gusti. Manya abdi haju dibere nu kos kitu teu hanai abdi nu kitu mah. Teu hanai. Atuh ayeuna hayang naon abdi manu di pikiran teh lain diri abdi manu di pikiran teh lain sasaha tapi umat sabada abdi teu aya. Lamun Gusti Rasul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring geus sarua kos Kangjeng Nabi muridi sanggeusna maot kangjeng selalu inget ka umat, sanggeusna maot kaula selalu inget ka murid kaula. Pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalametkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah. Insyaallah Gusti Allah geus atuh tanda tangan Jibril. Tanda tangan. Geus memang geus bakadung mah dihampur. Tanda dihampurana cek Tuan Syekh kumaha? Ismuka ka ismi al-azam. Ngaran anjeun kos ngaran kula nu agung. Ketika ngaran kula nu agung dipake taqarrub ka kaula, kula selalu ngaijabah doa. Teu kudu make ngaran kula, make ngaran anjeun bae. Asal nyebut ya Abdul Qadir, istajib doaana. Ya Abdul Qadir, Gusti Tuan Abdul Qadir, coba pang aijabahkeun pamenta abdi, panghasilkeun abdi. Teu kudu ka Gusti Allah, ka Tuan Abdul Qadir geus cukup. Mantak sadunya kabeh 5 benua eueuh nu teu pernah nganasab ka Tuan Abdul Qadir. Kabeh ngahadiahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cenah Habib Rozak sakitu Abdul Qadiran kok teu diijabah? Abdul Qadir nu mana heula?
sebabnya na boga babaturan ngaran Abdul Qadir Habib Peing atuh teu moal bere jangan yang itu Bib yang ono nah mandak pelebah kolbu kudu diurus Masya Allah karib lamun Tuan si Abdul Qadir ingat ka muridna penerus toriko nu mana baik nu enggeus dimuktamarkeun di Indonesia melalui Jatman atawa anu lokal sarua baik kabeh mikiran teh kumaha bangsa kumaha negara kumaha umat jelema anu cicing dimui mah mikiran dengan sakadar sagulipek samuyeun jelema anu didepak dan sakadar sagulipek sadepageun jelema anu boga yayasan mikiran dengan sakadar kumaha murid yayasanana jeung sagulipek yayasan tapi ahli toriko pemikiran anak kumaha umat di Indonesia kumaha negarawan kumaha bisnismen kumaha jelema nganggur lamun Pak Gubernur memikirkan tentang nasib rakyatna kumaha supaya ulah miskin lamun Pak Bupati sakabupaten memikirkan umatna supaya bener-bener roh supaya bener-bener umatna ieu bisa sejahtera tetapi kiai mah nu mikiran teh lain kitu kumaha Pak Gubernur supaya salamet dunia akhirat kumaha Pak Bupati supaya salamet dunia akhirat jadi dunia mah mobil naon ku bupati dibogaan ya ambalayahnya mobilna anu muter beta mobil naon anu muter beta naon anu muter be mobil naon nu nyana eta boga ka molen-molen anu eueuh saungan teh nu saungan mobil naon nu aing teh nyaho nu sia ki sarua teh nyaho da urang mah bodoh mah nu nyana geus buku mobil kap bupati jang duniana kurang naon tapi kula mikiran salamet moal si bupati di akhiratna jih ahli toriko mah memikirkeun teh kadinya lamun ningali jelema malam tahun baru dar ya Karim Masya Allah ngabeakeun duit nyana duit tang ti mana duit nyana kabungah nyana tetapi di akhirat salamet apa moal sih ketika jelema dagang geus buguh dagang anu ambruk batur mah moal terus ieu dagangna kitu jualan lu lan rugi jualan rugi tereh geus anta mah ieu nu untung bae dagang untung ah ieu jelema salamet moal ahli toriko mah memikirkeun teh kasalamatan fid dunya wal akhirah kula mah inget ka dongeng di Baghdad aya hiji ngaran kiai ngaranna Bahlul ketika orang zarah ka Baghdad ge aya di merekna Makbarah Bahlul kurang liwat gadinya aya urang zarah heula ki Bahlul ya Ki Bahlul teh okos Bunawa begitunya na dipanggil ke kerajaan sekali dua kali tilu kali LHDR datang begitu datang kan korsina geus dimerekan teh geus dimerekan Habib Rozak kan merekan diuk bae jadi mah teu aya merek sebenarnya mah nah ieu nu kos kieu ilegal no problem nah eta Ki Bahlul datang begitu datang ke kerajaan diuk di kursi raja wah tumpang kaki kieu ngarokok Bahlul mangkaning dandim aya kon kuari Kapolres aya kan nah cak dandim tembak cak polisi jangan tembak dulu tangkap langsung polisi datang kadinya tewak nyana tangkap turunkeun tinggang ku dandim Bahlul Allah juga Allah kok kamu Allah-Allahan sih cak dandim sikat itu Allah beak bangetna beak Bahlul bangetna irung geus kadal irung rata jeung pipi ya geus kieu Bahlul Tuan Raja gerokeun cak dandim geus nyiksa urang ye Kiai Bloon ye Kiai Bloon geus disiksa selesai Tuan Raja datang nyana ceuri ka Tuan Raja kenapa kamu nangis nggak apa-apa nggak usah nangis ceuri terus bae nyana ceuri cek Tuan Raja kunaon ieu jelema diteunggelan diuk di kursi raja wah bener teu sopan cek Tuan Raja
Haji ieu kan jadi robah beungeut sikat ku dandim. Wah, makanya make hizib. Wah. Dandim atuh ku ari makan wirid hizib atuh. Masya Allah. Ha. Masya Allah. Bagus ya Tuan Raja. Nyana cerik. Tidak perlu nangis. Tuan Raja. Tapi terus bae cerik. Hai, Bahlul. Ai mana cerik yang cerikan sa? Kula mah cerik teh lain yang cerikan abdi Tuan Raja. Yang cerikan sa? Yang cerikan Tuan. Siapa yang cerikan aing? Aing baja geus jadi raja, jelema jeneng atuh. Kabeh di bawah aing, maka jeung nyerikan aing sia nu kudu cengcerikan teu abdi mah teu kudu dicengcerikan diri abdi mah. Justru abdi mah cerikeun yang cerikan Tuan Raja. Cerik naon sih yang cerikan aing? Abdi anu diu kakarak ge 10 menit bae geus disiksa komo Tuan Raja mah sabaraha taun meureun siksana di Allah. Sak Tuan Raja pan saya jadi kos kitu atuh. Kayak Bahlul tenang. Aing jadi tersentuh ya hati. Tapi lain potongan WH. WH mau ada kabangun Banten kok. Nang nitakula eta. Mantak doakeun. Lamun nyana tadi 2018 can anggeus turunkeun ku urang. Kula mah sabarna pamenta jeung para kiai nu sejen, hiji Banten, 2 tadi teh Syekh Mansur, 3 Syekh Asdawi. Asal jarah ngeunaheun geus senang urang mah sakitu doang. Urang kan ke lamun kadu 2018 yeuh kabeh jelema aya 1 juta mah urang jarah kabeh ka ditu. Bareng jeung kula bener teh. Nah, lamun anggeus berarti urang taekeun dewe, lamun teu anggeus bisa kalian abeh lobaan demo. Ya Karim. Insyaallah lah urang ningali gerakanana kuari jalan geus bagus. Bupati ge alhamdulillah jalan geus baragus gade ngancan anggeus nya. Dan anggeus minta mohon maaf cenah ka kula teu kudu ka kula ka rakyat. Minta mohon maaf lah. Nah, cak raja teh kula mikiran bae. Kula 10 menit bae ya bengok. Irung teu kadeu rata. Tuhan mah sabaraha taun ke di akhirat tak wae teh cenah. Ulah lo ngomong siapa Bahlul. Mulai ti harita tobat cak Raja Bahlul. Dicoba tuh kumaha ieu. Dicoba kumaha coba pangmukakeun mata hate selama ieu kula jadi raja teh ku ngeuneunahan. Pan didoakeun lagi ku para kiai. Kula jadi raja teh. Nu mantap kiai nu sok ngadongakeun pamarentah teh kiai hebat eta. Kiai anu geus mukholid jeung pemerintah kiai istimewa. Sebab ngadoakeun pemerintah jeung bangsana. Tapi aya nu lengah ketika kiai ngadoakeun pemerintah, pemerintah nu didoakeun jadi gubernur jadi. Pemerintah anu didoakeun jadi bupati jadi. Kiai nu ngadoakeun setah yang jadi mui jadi. Ku berkahna doa kiai istimewa. Lengah nyana horenganan dibalik doa na nyana diijabah. Nyana nu mundur pemerintah mangenaheun jadi bupati horenganan majelisna nu nyana nu ngeusian teu karasa ku nyana eta kutukan ti Gusti Allah teu karasa. Kiai ngadoakeun supaya Pak WH jadi gubernur diijabah ku Gusti Allah. Kiai anu hantem-hanteman ngadoakeun zahiron wa batinan anu kadituna minta duit bae ka WH kuari pondok pesantren santri eueuh nu ngaji eueuh. Hayo sia. Emang kula teh nyahok itu diserang di Pandeglang. Dah, bupatihna jadi bupati, kiaina jadi sampah. Ingat. Kudu kumaha atuh? Ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok hayang dibere. Ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok menta. Tah ieu kiai goblok. Nu ngadoakeun jang bangsa jeung negara kudu bersatu, tapi menta cuan. Ulah kudu menta. Kumaha cenah kiai lamun dibere? Sia mah sok anu kitu. Emang sih mah hanya lalung tik bae ka aing. Nah, dibalik ngadoakeun pemerintah, hasilnya aya kemunduran pada dirina, majelis tinggal majelis, pondok pesantren tina pondok pesantren, introspeksi diri, lain pemerintah bae nu kudu tobat, kiai nu kudu leuwih tobat. Kiai nu kudu tobat. Ya Karim, masyaallah. Iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nyana mungprung.
dedehen ka murid-muridna nu aya di saantero jagat. Masya Allah Karim, kulangan sakadar nyaritakeun dongeng mimpi. Habib Lutfi mimpi aya 4 kuda nu hiji ditaekan ku manehna, kuda nu kadua ditaekan ku kula, kudana kuda putih, nu dihareup ditaekan ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nu hiji kosong, ditanya di kamaran ieu cek Habib Lutfi, kita naik kuda mau kemana? Mau ke Cilogok haul. Cuman karena manehna teu sehat, sangat hayang hadir di lelembutanna tetap hadir. Geus ngimpi seperti eta disampaikan ka kaula. Nu hiji kosong, nu hiji. Nah ieu nu hiji jang saha? Lamun ka Habib Rojak teu ridho aing mah. Wah teu ridho sama sakali protes aing ka Gusti Allah. Hapus tipek. Ya, ieu kuari kosong kene nu hiji. Kosong kene tanu hiji 4 kuda. Lain sembarangan mimpi atuh Habib Lutfi mah. Jeung aya deui seorang Habib nu teu pernah keluar mimpi sarua. Datangan moal dibejakeun, kemudian aya deui seorang kiai kehadiran Tuan Syekh Abdul Qadir. Kuari teh aya hadir melalui impian-impian orang-orang tertentu. Mata kula aju naon gara-garana teu asa isin dikerpeting kene ti kamari dahar ge sawab begitu. Maksudna isin. Ya Allah ya Rabb, teu ngeunah cicing sebab jelema nu kararitu loba nu ngimpi. Iyalah Habib Lutfi impianana pohara, kemudian ayalah alamat-alamat ka kula insyaallah teu kudu dicaritakeun. Ieu bercerita Tuan Syekh Abdul Qadir pohara, berikut Bahlul, terus berikut kiai-kiai ahli thariqah. Lain sakadar Bahlul, lain memikirkan dirina tapi memikirkan bangsa, umat, pemerintah kumaha sangkan salam. Gitulah abah kula selalu deket jeung pemerintah, hanya ngadoakeun supaya saralamet. Atuh kitu kene ka Habib Lutfi terus bae datang ka kiai, ka pondok pesantren, ka pemerintah. Nu dipake kahayang, neuk naon dipake kahayang ge sagala aya atuh bari henteu usaha, tetapi hanya berdoa ka Allah Indonesia supaya selamat, bangsa Indonesia supaya subur makmur tur selamat. Masyarakatna supaya ingat ka Gusti Allah salamet dunia akhirat, pemerintahanna salamet dunia akhirat, hiji-hijina supaya terbuka mata hati. Eueuh di jalan terbuka mata hati adalah tobat. Eueuh di jalan nomor katilu terakhir ialah tentang ruh. Ieu mah leuwih jero, tadi mimiti Islam fikih, kedua iman thariqah, nomor katilu adalah ruh. Ieu mah jurusan Sirrul Asrar anu kabelah ditunang ke aya babacaan-babacaan Tuan Syekh Abdul Qadir anu nyana ketika datang ke Sirrul Asrar nyana bisa naik bisa turun, bisa naik bisa turun, bisa ngapung. Iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir. Jadi katilu ngaranna ihsan, ilmuna ngaranna ilmu tahakkuk, jurusanna jurusan hakikat. Jurusanna hakikat. Nah, urusanana nu di urusana jurusan hakikat ieu nu di urusan ruh. Di awak urang teh aya sodru, aya kolbu, aya fuad, aya ruh, sirrul asrar. Lamun ibadah geus datang ka dinya disebut nage ubudah. Nah, hirup geus teu kudu dahar, asal maca subhanallah seubeuh. Asal maca la haula wala quwata illa billahil alil azim gagah. Mun maca zikir la ilaha illallah leng eueuh nanaon nu aya ngan Allah. Ruh. Kulantaran urang mun nyaritakeun ruh panjang jeung dongeng-dongeng ruhani mah pasti urang asup ka alam malakut. Alamna alam ieu keneh. Ngan urang geus teu katutupan ku zahir, ku jasad. Kalbu urangna geus terbuka ka Allah, nu aya ruh urang jeung Allah disingkapkeun blek urangna di dieu tapi urang aya di alam malakut. Urang kapanggih ke jeung malaikat-malaikat, kapanggih jeung lelembutan-lelembutan. Kitulah dina thariqah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka hiji keuntungan urang ayeuna babarengan ngabangsa ka Tuan Syekh Abdul Qadir, malah mandar urang dijadikeun muridna. Amin.
Nomor kedua ulah hese-hese hadiahan Tuan Syekh Abdul Qadir sebab ngarana sarua jeung Ismul Azam jaminan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor katilu nyana ketika disalaman ku urang hadir. Nu mantak lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ka Kangjeng Nabi Zarah langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, zunubi ka maujil bahri dibaca ta etana. Langsung muka kuburanana udang sasalaman pelukan asli. Kabelah dia balik Tuan Syekh Abdul Qadir lamun sapoe teu kapanggih jeung Kangjeng Nabi ceri unggal poe kapanggih jeung Kangjeng Nabi unggal poe. Lamun Syekh Ibnu Athaillah salila hirup nyana kapanggih jeung Kangjeng Nabi anu yakzotan 37 kali kapanggih langsung kapanggih. Pan aya Habib Rozak bajeng kuntilanak nyana masa liwat bae ka kuburan, Rozak ini temenmu. Tuh, mantap orang lamun nelinya nak siun. Ya mak lampir lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka simkuring aya alamat sebenarnya mah. Saya diberi 3 bendera. Orang-orang yang tidak dikenal. Kakek-kakek malam datang kemudian pergi lagi. Bendera merah putih titip. Yang kedua bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga adalah bendera hitam. Di samping eta aya deui nu mere titip sampaikan ka umat bahwa tanda ieulah tanda mempersatu umat. Ingat ka Gus Dur waktu ka dieu kukula ditanya ieu na Gus, kalau ini apa? Ini dari guru saya. Ini sebagai apa? Ini sebagai perlambang pemersatu aja. Kurayon kuari aya alamat kos gitu ka kula. Maneh kade doakeun khususna sa Banten umumna sa Indonesia. Kula mah jelema leutik atungan sakadar ya Allah ya Rabb. Sakumaha sesuai jeung perintah kula selalu ngadoa mudah-mudahan keluarga kula pribadi kula keluarga kula murid-murid kula santri-santri kula umat-umat sa Tangerang sa Banten sa Indonesia oge sa dunia mudah-mudahan menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Doakeun Bapak Zaki, doakeun Pak Gubernur, doakeun para kiai-kiai, mudah-mudahan sing barisa muka mata hatena urang bisa tobat supaya urang menang anugerah salamet fid dunya wal akhirah. Dunia mah Allah ditinggalkeun ku urang. Isin urang mun nyaritakeun dunia. Sugih urang, paeh urang, kasugihan urang ditinggalkeun. Mobil ngan sakadal ngadadahan urang, perusahaan ngadadahan urang. Urang roh urang berhadapan jeung Gusti Allah. Seminggu 2 minggu buka kuburan urang, nu kamari di bos-bos, nu kamari di komandan-komandan, nu kamari di bapak-bapak. Ternyata horenganan geus bilatungan awak urang. Ngamumule zahir bilatungan, tetapi ruh urang berhadapan jeung Gusti Allah. Iyalah thariqah ngaranna. Ke insyaallah iraha deui ngabahas tentang ruhna anu bisa hihiberan ka alam malakut. Lamun Habib Lutfi urang nyaritakeun Habib Lutfi moal angis-angis. Nyaritakeun Habib Umar almarhum condet moal angis-angis. Nyaritakeun Said Maliki luar biasa. Jeung nyaritakeun habaib-habaib anu geus usul ilallah. Lain habaib Syekh Asnawi caringin. Mantak dizarahan ku urang Syekh Abdul Karim. Urang nyaritakeun karomah Tuan Syekh Abdul Karim luhur teh. Ieu bae ulama-ulama Banten kukula ye geus dirangkum karomah Syekh Mansuruddin, karomah Syekh Asnawi, karomah Kiai kitu Syekh Abdul Karim jeung sederetan ahli-ahli thariqah nu aya di Banten. Kukula keur diteangan karomah-karomahna ke lamun di istiqorohan bagus kukula engke endek di Citak melalui Zaki. Aya bupatinya dan teh ya Zaki ya pangitakeun jual ku Zaki duitnya jang Zaki. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dicekapkan sakieu hapunten tina samudaya kalepatan sareng kekirangan hapura ka seluruh masyarakat nu sakieu lobana. Mencit kebon nama ya hampir 80, tapi pandaharna ti poe Salasa. Meuli lauk lagi hampir 5 ton, tapi pan ieu kos ieu tah dan lain-lain sebagainya. Atuh kucuran-kucuran atuh Bapak Zaki mawa, kemudian Paweha mawa dan lain-lain sebagainya. 80 ieu mencitna masyaallah. Tapi kula mah teu ngadahar ngan sacomot-sacomot bae ngadahar tuh.
Nai Mahampura besi anu teu kajamunya engke besi dipersiakeun dahar aya keneh dalahar deui. Bismillahirrahmanirrahim amma ba'du. Naponing dalam sausana ikilah mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalat wassalam ala man dzukir. Ya qulul gausul azamu maka bakal ngucap sofa al gausul azam al kutubur rabbani kang dari kutub kang bangsa rabbani kang bangsa pangeran wal haikalus samadani lan haikal kang bangsa somadan wal kindil lami'un nurani lan kindil kang cumaleret kang bangsa cahaya sultanul auliya'i wal arifin kang dadi rajane pirang-pirang wali lan ahli marifat kabeh burhanul asfiya'i wal rasilin kang dadi hujjah dalil pirang-pirang kang bening ati lan kang tepung kabeh maring Allah bazullah kang dadi lintang Allah al-ashabu kang mencor maulana wa sayyiduna wa qurwatuna ilallah ta'ala tegese Gusti ingsun sadaya lan kepala ingsun sadaya lan panutan ingsun sadaya ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala al-hasibun nasibus syarif kang duwe pangkat tur kang duwe turunan kang mulya as-sayyidus syekh Muhyiddin Abdul Qadir kang dadi sayyid tanah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani kang bangsa Jalan Al-Hasaniyu Al-Husainiyu kang bangsa Hasan tur kang bangsa Husain qaddasallahu sirrahul aziz muga-muga ngabersihkeun sapa Allah ing jero atine ya Abdul Qadir kang mulya wa nawwara darihahu syarif lan muga madang ya Allah ing kuburan di Abdul Qadir kang mulya Ibnul Imam Sayyid kang dadi putra lanang Imam As-Sayyid Abi Shalih Musa Jan Kidausat Ibnul Imam Sayyid Abdullah kang dadi putrane Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Yahya Zaid kang dari putra lanange Imam Sayyid Yahya Zaid Ibnul Imam Sayyid Muhammad kang dari anak lanange Imam Sayyid Muhammad Ibnul Imam Sayyid Daud kang dari putra lanange Imam Sayyid Daud Ibnul Imam Sayyid Musa kang dari putra lanange Imam Sayyid Musa Ibnul Imam dari putranya Imam Sayyid Abdullah ibnul Imam Sayyid Musaljun dari putranya Imam Sayyid Musaljun ibnul Imam dari putranya Imam Sayyid Abdullah Al-Mahd ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna kang dari putranya Imam Sayyid Hasan Al-Musanna ibnul Imam Al-Hammam dari putranya Imam Al-Hammam Sayyidina Al-Hasan Al-Sibti ini Gusti ingsun sadaya nyatana sina Hasan As-Sibti Ibni Sayyidina Maulana Amiril Mu'minin kang dadi putra lanang Gusti ingsun sadaya Maulana nyatane Amiril Mu'minin kang dadi rajaning mukminin kuni Abil Husain Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in
amma ba'du amma kama mayakum min syai'in wa falitil witil ya wujuban ulipa ba'du ay ba'dal mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man dzukir dibuang mamayakum min syai'in dan dina tempatna amma sama gaganti tina mamayakum min syai'in kos gitulah aturan ilmu nahwu ba'du dibuang mudhof ilaihna wajib dimamnikeun kana dhammah qablu gairu ba'du asbawalu wadun wajatu adun wa ngaji budak letik kos gitu la orok tawa gaji kos gitu sababadu setiap kanjeng nyarios lalu dipisah make amma ba'du mantaku urang guari diturutan maka amma ba'du macana lamun nurutkeun ceuk alinahu ulama ba'd lain Quran ieu mah keur carita nahu alpiyah ngajelaskeun domahkeun sok aya anu ceramah make amma ba'd teu bagus amma ba'du lamun maca Quran gagarak mim ba'd tapi ieu mah babacaanana keur carita babacaanahu amma ba'du ulah dipaksakeun amma ba'd lamun eta kompetisi coret merah aya kiai aja amma ba'd coret merah jadi teu bagus amma ba'du macana gitulah diatur ku ahli bilagah likulli magol wa likulli midan rijal tiap makom aya makolna jadi orang makomna ieu mah makom nahu amma ba'du henteu cenah kula mah deuk amma ba'd bae atuh sabodo sia ngancak masyarakat nu nyaho kiai bodoh mantan geus kitu teu maju bodoh lantaran kudu amma ba'du amma ba'd emang salah sok sia mah sok aju hayang disesuaikeun sungutna meureun sia mah padahal ge likulli maqam magol salah mah dengan kurang pas jadi henteu nyekrup lamun mur nomor 12 atuh kudu 12 deui lamun mur 12 dibere 13 logor abi brojak ge embungeun nu logor Tawakulu aya apaan didinya teh wajib kudu ditendenan Pak litil witil ya wujuban uli Pak lamun teu aya apaan berarti salah sana salah neraka jahanam boleh budak lain ieu mah lain urusan neraka ieu mah mata turika udamaiban ketika sesuai jeung aturan nahu maka tercelaklah orang nu ngomongna maka bisa diajukeun bodoh amma ba'du fayaqulu bakal nyarita seorang rajaning wali dengan gelar Gausul Azam gelar Kutubur Rabbani di Jakarta aya tokoh Rabbani aya di Jakarta opat tingkat dinya wah tokoh Rabbani eusina sempak jeung cangcut belon ta tokoh aduh ngisin-ngisin we
wara mewah tokola itu toko robani kira-kira budak yen toko Masya Allah barang asup ka jero orang gambar na gambala ya wal haikalu somadani gelar-gelar unggul wal kindilul lami nurani sultanul awliya wal arifin burhanul asfiya wal wasilin bazullahil ashab maulana wa sayyiduna wa qudwatuna ilallahi ta'ala al-hasibun nasibus syarif as-sayyidus syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani al-Hasaniyul Husaini ditinjau ti Bapak Hasan ti Ibu Husain qaddasallahu sirrahul aziz mandak cek Syekh Fadil lebih bagus membaca radhiyallahu an dibandingkan qaddasallahu sirrah waktu keur ngaji di dieu lamun urang ningali dina kitab fatawi kurang bagus jadi nyana melihat satu sisi lain kernya ngaletikeun lain keur nyalahkeun kurang perbandingan tetep jang gelar wali radhiyallahu an lebih bagus qaddasallahu sirrahul aziz tunggal kitab nyana hampir nyalakeun ka qaddasallahu sirrahul takset kurang simpati ku Allah dikitukeun bab kurang rob artina kurang ningali fatwa ulama ahli Allah ketika ulama baheula di zaman Ibnu Hajar ngarumuskeun tentang bagusan qaddasallahu atau radhiyallahu untuk julukan wali Allah dikeluarkeunlah hujah-hujah jeung dalil-dalil argumentasi nu pohara tetap nur rajih unggulan kene qaddasallahu sirrahul aziz wa nawwara dharihahu syarif dasa nantak tiba heula qaddasa jadi geus didiskusikeun baheula kula inget bae ketika nyana ka dieu nyana nyarita lebih bagus radhiyallahu an oh ceuk kula ieu kurang pati luak lieu eueuh masalah ngan kan geus dipatwakeun geus didiskusikeun lain sepangkat urang nu ngadiskusikeun sepangkat Ibnu Hajar Imam Romli jelema nu teu nyahoun kana hulu peda teu nyahoun ka jengkol urang mun ngomongna Hajar Habib Rozak mah teu percaya urang sebab naon atuh keur ngaji ge ngopi terus panjang mah ayo nu ngomongna ahli Allah teu salah radhiyallahu anhu gengan dibandingkeun sebab ahli Allah ieu mah ahli batin geus qaddasallahu sirrahul aziz cenah kan sahabat kunaon teu qaddasa sahabat leuwih qaddasa ngan nyana nu ditembongkeunana syariat gelar ulama radhiyallahu an gelar kitu ulama Amiril Mukminin Khalifah Amiril Mukminin radhiyallahu sebab nu dijalankeun secara zahir syariat ketika nu dijalankeunna batin qaddasallahu sirrahul aziz atawa quddisa sirruh lain cakula Ibnu Hajar geus ngajelaskeun dina fatawina tinggal dituturkeun bae da cenah ku alaman radhiyallahu anhu tuh kumaha sia bae bejaan ongkoh sia Ibnul Imam Sayyidi Abi Shalih Musa Janki bapana Sayyid Abi Shalih Musa Janki dosat panjang orang menyaritakeun dosat ajeun Ibnul Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Yahya Zahid Ibnul Imam Sayyid Muhammad Ibnul Imam Sayyid Dawud Ibnul Imam Sayyid Musa Ibnul Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Musa Al-Jun Ibnul Imam Sayyid Abdullah Al-Mahdi Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna Ibnul Imam Al-Hammam Sayyid Al-Hasan Al-Sibti Ibnul Sayyidina wa Maulana Amiril Mu'minin Abil Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Talib
radhiyallahu anhum ajma'in etalah Tuan Syekh Abdul Qadir ditinjau tina turunan min jihatil ab. Wah, jadi itu orang paingan jadi wali, orang binna heula deuleu. Mentak lamun aya jelema jadi kiai ke binna bin saha. Mentak lamun aya jelema jadi bupati binna bin saha. Mentak lamun aya jelema jadi copet binna bin saha. Sarua. Satu binna horenganan ieu mah bin cinglu. Tuh bajana sakitu mah tuh bin. Beuh, Kanjeng boga minantu Amiril Mukminin Sidina Ali teh boga anak Sidina Hasan. Sidina Hasan boga anak Sid Hasan Al-Musanna. Boga anak de Sid Abdullah Al-Mahdi. Boga anak de Sidina Musa Sid Musa Jun. Boga anak Sid Abdullah. Boga anak Sid Musa, boga anak Sid Daud, boga anak Sid Muhammad, boga anak Sid Yahya Zahid, boga anak Sid Abdullah, boga anak Sid Abi Saleh Musa Janki, boga anak Sidina Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailan. Jailan eta jajahan Iran. Jadi orang Persia, Iran. Mantap dibawa Jailani na kuarik mautna di Baghdad. Jadinya nama masantren datang ke terbalik deui. Urang masa minggu sakali balik. Geus ngancem bae ka kolot. Awas we saminggu ieu teu dikiriman awas. Kolot diancem ku anak blon. Ieu teu balik deui langsung Baghdad. Masyaallah. Mantap Jailana dibawa. Baheula antara Iran jeung Baghdad eta ngahiji. Terus pisah jadi dua, Iran, Irak jeung Iran sarua. Itu sajajahan. Kemudian dibagi dua. Nah, kebenaran jalan masuk perbatasan antara Irak Iran. Didinyalah lahir Tuan Syekh Abdul Qadir. Anunya nama mejena kerulin letikene ngadenge suara ya mubarak paget jana nyana keur letikene sekitar umuran 5 tahun 6 tahun aya suara tepuguh timbana ya mubarak paget jana lumpat ka imah kaget suara ya mubarak lumpat ku saking sieun-sieunan naik kaparanya naik kapara barang di para blok para muka rarasaannya kadeleulah jelema keur wukuf di padang Arafah umur 6 tahun geus bisa dedeleuan gitu mata urang mah dedeleuan teh kuntilanak pocong urang mah iya dulu blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleuh keur wukuf di padang Arafah. Kagetnya. Langsung turun bebeja ka emakna. Mak, aya naon? Mari weus-weus kan di ais ku emakna. Aya naon cing aya naon? Tadi ngadenge suara ya mubarak. Kaget emakna. Kula terus kaget sieun lumpat. Terus ka imah naik ka para ningali nu keur wukuf di padang Arafah. Diusap ku mana sudah loba omong cek mana geus aya pirasat makna ge bahwa ieu budak teh lain sambarangan urang ge nu jadi kolot teh ka anak lain-lain pirasat kamari anu bebeja ka dieu duh kiai cenah aya lain deui pirasat teh anak ieu kunaon duit kula leungitan bae si pirasat lain deui cenah minta cai bae cenah kiai dibere cai sugan meureun urang baheula kitu kana kolot heueuh cekeun atuh sarua eta mah buah ragag moal jauh ti tangkalna uyah moal teh kaluhur sok inget ka ieu we dongeng teh aya jelema jadi kuncen kuburan
punjenmu dijarahkan sugihnya Ipang sugihna di lembur etak gara-gara nguncenan akhirnya nyana boga anak hiji-hiji dede jengnya aduh nyana nasehatan ke anak belajarnya ke ku abah dianterkeun ulah cara abah jadi kuncen ulahnya anak masing pinter ngaji jadi ulah jadi kuncen cara abah geus we abah mah geus nasib meureun mohon atuh bah akhirna langsung dianterkeun baheula mah tuh naik begal himar dianter ke pesantren geus bae bapana balik deui pesantren di pesantren itu sok kitu jauhna babekelan segala loba teu betah nyana pindah tanpa bebeja deui ka bapana lah pindahlah cek nyana pindah ringkid deui pindah deui ka pesantren sejen ngan pas tengah-tengah antara pesantren nukunyana dipindahan jeung nu dipindahan begalna pae begal bae aduh jeung nyana ieu kendaraan hok jasa aduh ti jauh ka dieu itu begal diurusan guna lah dikubur bae lah jagana dikubur ta begal sisi jalan kubur nyana kieu bae merenung nyana teh merenung aing leumpang begal eueuh sapoe dua poe tilu poe di dinya merenungkeun begal horeng aya nu ngintip orang anu ngintip nyana merenung gitu teh datang kadinya ditanya ceng kunaon cicing didinya aduh cenah ieu sanaon ieu kuburan sa kuburan nu soleh saknyana teh lah kuburan keur dizarahan we milu atuh kula zarah milu cenah didinya dipangjarakeun takunyana terus eta bebeja pang euy aya nu soleh saknyana di ditu anyar jelema ge teu ka mana-mana muridna meureun saknyana ieu urang zarah ti mimiti urang dinya terus pedagang pejabat zarah nyana nu ngazarah-zarahkeunan bo rame atuh sugih nyana ngazarah-zarahkeun jadi pangsugihna di lembur eta kuari kasrod nusok zarah ka kuburan nusok dizarah-zarahkeun ku bapana teh pindah ka dinya zarahna cak bapana sial amat ieu kuburan anyar persaingan ketat ya kos di DPR we gitu akhirnya bapana lantaran aset rada kurang ya kurang geus leuwih ti 50% ya kurang cobalah cek cenah aing ningali ka kuburan itu aing zarah lah ka ditu katarik nya ge zarah ka ditu oh jauh atuh barang zarah kaget kuncena anakna ih beja anak aing nya kana teh aju pelukan ngobrol ceng siapan gua abah di pesantren keun mbah ayo kunaon atuh jadi kuncen ieu geus pang tahun-tahun abah mah ngarep-ngarep sia balik jadi kiai geus kieu meureun nasibna mbah cek nya teh lain gitu helanan kumaha lalakona kula teu betah bah didinya jeung kula pindah harita bangsa 7 tahun ka tukang kan atau 10 heuh jeung kula terus pindah begal tengah jalan bae aju dikubur ku kula ieu jadi ieu kuburan begal nu ti abah teh mbah jadi ramenya begal ge nya oh bah jus ya bebejana kumaha jelema soleh masyaallah ai itu nusok di jarahan ku abah teh anu dikuncen mana begal eta sial horeganan sarua kuburan begal ge be da nu mantak ge buah ragag moal jauh ti tangkalna wajen ku kumaha ge kitu bae di ditu emak begal di dia anak begal sarua tah jadi kulantaran menang naon gitu ngaranna di Paraban menang hasil kuncen atuh jadi kuncen deui di dituna hasilna menang hasil ti DPR atuh anakna ge minimal jadi pamalingan lah
tuna hasil menang polisi anakaknya minimalnya nanti meresan rakyat baik atau ku mati dituna polisi Abri emang karena itu atau sana jantan akur tipe karena mantap orang dek masantren kan anak sing ada biaya lamun hasilnya loan anaknya di pondoknya jadi calo baik itu sih ada tak nah iya ada tak iya orang teh barang dahar caki soleh teh majaki soleh atuh cenah kula mah menang berkat ya alhamdulillah anakna ku ari ngariung bae atuh berantaran nyanana menang berkat bae diparabkeun ka anak atuh anakna ku ari beuki ngariung urusan bisa ngaji jeung teu lain urusan tuh mah nu penting mah nyana teh hasil ngariung dibikeun ka anak-anakna ge beuki ngariung bae asal nu ngondang ngariung mah marah tah tingariung ngariung deui gitu mantak sing hade urang boga anak aya nu mere ieu ti pamarentah ti bupati teh lah ti dandim teh ti camat teh omat ulah dibikeun jeung ulah didaharkeun ka anak cukup urang bae legleg ih tadeui kunaon teh urang ge ulah cilaka bensin dah nu mantap ku ari kiai jauh jeung Allah bensinna ti bupati sedangkan bensin ti bupati mah jurusan ibadah sebab tina pajak ulah kaget lamun kiai lazat tina ibadah ulah kaget lamun kiai jadi sangheuk ku ari ibadah ulah kaget lamun kiai hudang ti peuting haju pulang nya bensin lah 2 tak bensinna ulah sok disalahkeun kumaha haju suzon ka kiai deh kiai eta mah ngomongna sanggeunahna bae cek nya mah kumaha meureunanan suzon bensinna merepet bau kana irung lagi dilompatkeun gas bok bodet teh daek leumpang eta 2 tak eta gas gitu nah ieu kiai anu barang daharna ti pamarentah ieu bensin 2 tak hiji moal aya lazat ibadah cain cakula cek ahli-ahli Allah kumaha bensinna nah iyalah lamun urang kira-kira kurang bagus ulah didahar ku urang ulah sok dibikeun ka anak urang ngadahar hasil ti pamarentah kemudian jadi daging jadi getih jadilah cai mani kemudian dijimakeun ka pamajikan terus bondal jadi anak eta bensin udang pamarentah teh jadi anak kuari anakna hayang namanya hape eureun nongton TV bae geus diulah-ulah ge ku kolotna ieu kutak adina cai manisnya hasil ti bupati diturunkan ke anak bedakeun ngaji anakna macan koran bae beres koran bangsa Kompas mah Merdeka ieu mah pos kota Masya Allah di Bitung ada gorong-gorong kos kota makan kos gitu ada bungkusan hitam ternyata bayi kecil tolol eta Bitung eta kos gitu Masya Allah jelema kasep bungutna di matana di hideungan inilah sosok orang Cikupa yang telah menggagahi nenek-nenek goblok eta kos gitu eta kos kota eta kos gitu moal pinter sia macaan pos kota bae mah moal dijamin moal pinter kajian goko mah ge mun kurang maca koran Merdeka Kompas eta kelas-kelas internasional ulah bila perlu bahasa Inggris bacaan kurang teu ngarti los baca geus urang woi rame amat ieu baca horenganan ti balik nyana bebeja ke anakna nak mobil tibalik mana tuh gitu bana di luhur atuh lain mobilna tibalik bak korana korana emang sia laki-laki horenganan dibrojak tuh kok gitu bodoh mah dibawa ke mana guys ya iya bapak nak kuncen anakna jadi kuncen meujeuna nah wa inna nasaba waliyati hadratis sidina wallahu a'lam bissawab